Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babus samina asyara ari ieu eta bab anu ka-18 fi fadilati salami dina martelakeun kaunggulanana maca salam. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, assalamu ari maca salam qoblal kalami eta teh samemeh nyarita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma bada'a anu ngamimitian man bil kalami kana nyarita qoblas salami dina samemeh maca salam, pala tajibu maka ulah ngajawab ar-ranjeun hu ka itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma bada'a anu ngamimitian man bisalami ku maca salam, fahuwa maka ari itu man aula eta leuwih utama billahi mungguh Allah wa rasulihi jeung rasulna Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu ari maca salam min asma'illahi ta'ala eta tina sapalih jenengan Allah ta'ala. Wa doa nyimpen hu kana itu salam saha Allahu Gusti Allah fil ardi di bumi, fabsu tah kudu nyebarkeun aranjeun hu kana itu salam bainakum antara aranjeun. Fa innar rajula maka saestuna ari hiji lalaki al muslimu anu Islam ida marro di mana ngaliwat rajul biqaumin ka hiji kaum, pasallama tuluy maca salam itu rajul alaihim ka itu kaum, paraddu tuluy ngajawab itu kaum alaihi ka itu rajul, kana tah bukti lahu eta tetep ka itu rajul alaihim ka itu kaum fadlu darajatin ari kaunggulan darajatna, bitadkirihi ku ngelinganana itu rajul iyahum ka itu kaum assalama kana maca salam. Fa illam yaruddu maka lamun henteu ngajawab itu kaum alaihi ka itu rajul, rodda tah ngajawab alaihi kana itu salam saha man jalma huwa ari itu man khairun eta teh leuwih alus minhum tinimang itu kaum, wa atyubu jeung anu leuwih bersih. Eusina mah malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas saestuna ari pangutamana jalma billahi mungguh Allah, man eta teh jalma bada'a anu ngamimitian itu man hum ka itu kaum bisalami kana maca salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu'i ari modalna tawadu al ibtida'u eta teh daek ngamimitian bisalami kana maca salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idal taqo di mana-mana tepung saha al muslimani dua jalma anu Islam, aqarrabuhuma tah ari anu pangdeukeutna itu muslimani ilallahi mungguh ka Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah, man eta teh jalma bada'a anu ngamimitian itu man bisalami kana maca salam.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum di mana asup aranjeun fi majlisin di hiji majlis pasallimu maka kudu maca salam araranjeun. Wa idza kharajtum jeung di mana kaluar araranjeun pasallimu tah kudu maca salam aranjeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nasi ari pangpedit-peditna jalma man eta teh jalma yabkhalu anu pedit man bisalami kana maca salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tahiyatu ari kahormatan limillatina eta pikeun agama abdi sadaya. Wa amanu jeung ari kaimanan lidimmatina eta pikeun tatanggungan abdi sadaya. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala, wa idza hayyitum jeung di mana dibere salam aranjeun bitahiyatin ku kahormatan aranjeun pahayyu bitahiyatin ku kahormatan salam pahayyu maka kudu ngahormat aranjeun bi ahsanin ku anu leuwih alus minha tina itu tahiyat auradduha atawa ngajawab kana pantarna itu tahiyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.